Mau kalapa timpir imah ce ibu yang masak ayam goreng serundeng. Gening menik raos pisan. Abong kene usum halodonya enam jam gendok geus ngentrang-ngentring cara raang. Mau katap pernah naon enam isuk-isuk teh harnya seuhan heula. Soalna geus loba pan ieu teh. Coba isukan bisi teu ari deui. Soalna lamun jadi mah pan isukan teh rek kadayeun. Har poho. Assalamualaikum dara mangce. Tah pan sagiling ke sesar orang lanjut enam mamasak. Aya masak ayam sarundeng tapi teu kalapana. Tapi kamari teh asa nempo di pipir imah ce ibu. Coba urang reksakeun sia aya 2 siki urang paok mangpang beungpeung ci ibuna eueuh ka kebon ngarit lumayan eung menang kelapa gratis seg alus kareuleut kan ku tanggalna ari mesti kelapa kieu teh meuni kudu jeung tenaga dalam ieu mah lamun teraskeun mangalaksanakeun kahayang budak terayang teusing mesti kalapa terarangel kani kakuat ngae sore isu mamah majarkeun teh abot makan teh yang jeung daging nu aya kalapaan cenah sia mah hareuy meuni olo-olo loba pamentana ngagawekeun we cing teh ka inung teh heueuh kitu sote da ngomong geuningan ce budak aya kahaya teu ikhlas teu dilaksanakeun mah pira oge budak hayang dahar jeung ayam goreng serundeng pira kue arek tegan dilaksanakeun teh bari kalapar ge menang maok ti pipir ce ibu kendae lah tah sabari nungguan dagingna nyerep urang sabari mersihan kulkas heula tah ieu teh menang ngabungbuan teh diantepkeun setengah jam langsung ena urang seupan talila 10 menit kan carita ieu geus asak urang langsung ena mah jahit cenah tiis heula urang sabari yang nyin cocolana ya teh urang nyin samoal tarasi ce cing teh bang kuda mangeuna lamun dicocolkeun kana samoal tarasi tuh pantung tung nama indungna anu excited na teh lain ce normal teh nya urang ieu urang mah nya lamun budak balik ulin lewe heueuh deurian babaturana kitu lain diupan atau disamat kitu tah tapi sok dicerekan bari ditamahan di teungeuh sok kalah jadi milu ambek geuninganna ba urang mah psikopet sia ce ari batur karitu teh nya kadang mah urang teh sok mikir tarik nya mun geusna kitu na jero pikir teh ari aing kunaon cing teh budak mewek deurian batur kalah di teungeuh bangun teh eling lamun geus sadar sok kapikir kitu nya tadi ku sabab budakna can balik jadi urang indungna heula we anu mah teh mean ngadahar da jeung nya na geuning ce mendingeuna ayam goreng serundeng teh